Jasa ramal. Bisa ngaramal masa depan, masa lalu, masa-masa indah dengannya yang udah hilang dan kenangan. Baik mangkal bisa ngerasa. Nu datang-datang acan. Pak, jasa ramal, Pak. Pak, ramal Pak. Tira aja lo mana dia? Bersaing sebagai senior tuh nggak ada gitu-gitu. Awas ya konsumen sedikit udah. Bah, open BO rame mual. Rame yang mantap Bang. Bisa tira ada dia. Aduh, Deka yakin. Reset banget nanti goreng-goreng gitu ah. Wah, duit. Saya biasa menang konsumen, duit mana duit. Masa duit? Saya biasa menang konsumen ah. Ngaledek. Aduh anjing digoreng-goreng. Nah. Wah, yakin dia nyama Deka. Udah. Duit. Maksudnya ngomong. Wah, nantangin. Duit. Wah, Deka. Yakin ya, rese. Wah, nantang. Wah, duit. Deka. Iya. Wah. Iya naon. Coba nih awak dulu kayak. Biasa tuh banget biasa nantang deui. Wah, Deka. Coba yakin di dia sahanu teu wauheun ka aing. Tuh tanyakeun. Di ujung ditu nepi ka ditu wauheun kabeh ka aing. Eueuh nu teu wau. Itu beres sih. Tamat lah. Bagus. Kalau duit. Kieu Pak RT, urang teh jejak penasaran. Usaha anu nyaingan kumaha jang Yusuf sok kumaha. Jadi poe tadi teh konsumen nu kuduna ka urang aya hiji jelema teh saha teh nya mata kan urang nanya teh da meureunana Pak RT masalahku. Ieu ketua di dieu meureunana ketua kerukunan di dieu. Urang teh nanya eta jelema teh saha? Saya kata Pak RT manya di RT 305 RW 60 genep aya selain Tijang Yusuf mah anu icanan jasa sahanya kinten namina saya Tijang Yusuf Oke. Amun teu salah mah si teh uloh apa nama poho deui da urang ge pokona mah eta lah gitu. Uloh Emot sih. Ingat terus kumaha Bahkan manehna teh ku urang dipenta duit teh mere. Heeh. Tah bisa teu percaya sama urang aya bukti. Wah, nah. Tadi teh ada seuseut oge gitu mun ku urang dipasae da urang teu ngeunah. Jadi daun si Uloh yang Yusuf si Uloh jadi kieu guys kok nama mana ya Ulah dekatan di anak aing. Pak, Abi bogoh ke si Neng. Abi niat Abi bade ngabahagiakeun si Neng. Sus, ngabahagiakeun naon, nah? Mas, mulai ayeuna maneh ulah nicak imah aing deui. Cak anak aing. Maneh teh diukur tukang ramal. Paling sapoe ge 10.000. Anak aing bare naon, nah? Tapi Abi bogoh. Mas, ini. Sieun oge nya. Terus eta kumaha tuh si Uloh teh? Jangan Yusuf jadi sabarang kejadian eta teh. Terus kejadian diusir Jang Yusuf
Si ulo teh juga rada gelo, mulai gelo. Pokoknya mah sedih Jang Yusuf. Tragis. Kunaon, Mang? Gitu Jang. Kok amat tragis bisa lah Jang Yusuf. RT gitu nyangka lah. Tah mesti dinyatanya. Maneh teh ku aing teh lamun hayang cilok teh dipanggolikeun. Lamun hayang jajan oge da mung leumpang kabelan diganong ku aing. Teu narima aing. Adi aing dikikir. Kepokeun ku aing. Woi, Iya, nya nu meh ngadi aing teh, ha. Goblok main. Teuh. Bangsa. Lapok ciru aing. Oh. Terus eta keluarga na? Ayeuna masih kena aya teu? alhamdulillah Jang Yusuf. Terus tak ada raya. Sanggeus kejadian eta. Si uloh Malik neror Jang Yusuf. Ya, itu gak apa-apa. Ya apa? Si ngawaronya mah. Tapi kan nengnya kasih Bapak mau emung, bukan anak balangsa dibawa balangsa ku si itu. Nya. Ku bapak mau belaan dijaga, dirawat seperti anak sendiri. Tengah bapak mah tara pernah ngartikan ke hayang neng. Geus lah. Dibantai yang usuk KB termasuk bapak yang anak. Oh, keluarga Pak RT. Pantes saha. Pak RT. RT. Tegaknya. Itu ngomong chat. Bah. Gua Bah. Mono. Minta tadi tepok. Mantap, Bah. Ngomong. Bah. Teton. No. Non, Mang. Ya gitu, Lin. Enggak apa-apa. Ya lah tuh, Bang. Itu kan ngomong tuh. Tenya komeng teriak aku kubuk. Hah? Ada isi ya. Bang, ayo tuh, Bang. Orang era aja lah, kan. Yuk, 1, 2. Kita lengan si komeng itu nyapak naon itu. 1, 2. Ya gitu nih. Oke, aman enjoy.
mana buka foto mana sama anu? Boga ya. Atau WhatsApp we.